enak mah bungkus kado geus meuli len tinggal nyin kadona di imah ya. Kela asa anu kurang euy. Nah. Biru. Kado geus jadi enak bagian telepon si Tina euy. Pak. Ini nelpon sahanya, Aririn. Halo? Halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Tina nuju di mana? Iya nuju di jalan bade jajan ka warung. Biasa katimuan heula sakedap. Bade naon Aririn? Nyapan Tina teh ulang tahun ayeuna teh bade masihkeun kado. Katimuan di ieu nya. Biasa antosan di tempat biasa orang papendak. Oh, nyantos ke ayeuna Tina bade ka tempat urang ketemu. Terusnya assalamualaikum. Mohon. Waalaikumsalam. Oke Parenan heula. Ini mah geus ganteng euy, tinggal medan kado ka si Tina euy. Penonton, kada doakeun nya. Mugi-mugi si Tina bisa seneng ka kadonya nya. Oke. Mananya Aririn teh aningan ketemuan di dieu, tapi itu acan dongkap. Kamananya Aririn teh kami pisan. Oke rek di chat. Aririn masih di mana? Pamila Mimah Tina bade uih deui. Aririn ge can aya dongkap-dongkap, ngabohong meureun. Tos Tina mah bade uih deui bae. Si Tina rek ka mananya? Rek uih deui sugan. Pada kami nalila. Tina! Ay, untung kado nama Tina nah euy. Tina, dago. Aririn. Antosan. Aririn marami pisan. Tina bade uih deui tadi nama. Tina, selamat ulang tahunnya. Semoga panjang umur. Iya, kado ti Aririn. Mugi-mugi Tina seneng. Atur nuhunnya Aririn kadona. Ya suku Tina dibuka. Buka. Mohon sok Tin buka wae. Wios dibuka ayeuna ge.
kan itu aya romantis mah. Lah justru eta teh lebih romantis tina pan awewe teh pinter masak. Jadi uyah teh jang masak tina di bumi. Ngambek, 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 ngambek. Tina atau ngambek, maaf lamun teu seneng ka kado Aririn. Dan naon anu penting mah doana. Soalna doa bisa ngarubah anu teu mungkin jadi mungkin. Berhubung tina nuju ulang tahun tah Aririn rek traktir tina. Nu bener ah. Benar. Asik euy rek ditraktir. Yo, cik jajan. 1000 tong diarepkeun tapi Lah Aririn 1000 zaman ayeuna mah. Mahi kanaon? Tong nolak rezeki. Yo sekali itu jajan. Jajan. Yo, jajan. Aduh, si Dina teh laminya kira-kira meuli naon ya? Iya budak laminya. Malah iya. Iya, pulangna aya 1000 tong dibeakeun. Lah, atuh meuli es di pulangan keneh. Hutang 500. Teu utang teh naon? Anu 500 nama dibayar ku uyah paningge. Nah, bagus. Aduh, Tin. Ke bumi yuk. Halo, Yapsya. Aya ngadon ngawadang euy. Ayo. Nah, yuk. Padian. Ayo sok dewek keluar ngomong naon sok. Geus padian beula sok. Sok dewek kuat. Geus ele aing ngolah. Sok. Ya, kitu teu kario bae urang teh kitu ge. Teu kabita kitu ngadeuleus si Ririn jeung si Tina babarogohan. Padian, sia aing tadi ngomong eta. Jadi mana mah nurun, tong nurun tuh seneng aing mah kana nurun mah. Wah, Padian. Padian ulah ngambek. Eta mah kebetulan bae bisa sarua kitu mah. Teu nurun tenaeun lah. Padian geus tong ngambek, kayak ku kami ditraktir meuli permen suku teh. Hiji ewang kana mah. Nya, geus janjis ya. Geus Awas mah. Jil, naon gak sih ingus bete? Oh, kami minta barau tuh naon? Karatas mandi sok. Perasaan bau bangke. Bang Jeli sama Padian gak nyium bau bangke. Bau bangke di endi, Jil? Ieu teh bau bangke teh naon pan didit? Sengit, nyalabrang. Padian sama Bang Jeli gak nyadar tah. Yang bau bangke tuh HP kalian. Gak ada yang ngechat. Ada yang nelfon. Oh, halo sayang. Ada apa sayang? Oh, kangen. Ya udah iya, nanti saya ke rumah sayang. Oh iya sayang, nanti saya ke rumah. Ya, Padian ya sama Jeli kena tipu. Ya, sekali-kali Padian sama Jeli yang saya tipu tuh. Jangan saya terus. Ya. Atanjil aya naon ke tempatna teh meni bahagia senyum-senyum bae nyalira. Ini ndak, saya berhasil nipu Padian sama Jeli, pura-pura punya pacar, padahal saya juga masih jomblo. Ya, tapi meskipun jomblo, saya mau bahagia.
Atanjil, emang nato kabita gitu ge nulain mah gaduh kabogoh teh. Ndak, saya mah sendiri juga kuat. Heh Atanjil, gaduh kabogoh mah aya nu perhatian agar minum obat, kenggal istirahat sampai tereh damang. Atanjil uih kuliah teh aya nu perhatian agar emam bilih auh kena teh. Emang sendiri itu kuat, tapi berdua akan lebih nikmat. Atanjil, gaduh kabogoh mah aya nu masihan kado. Terbaik di dalam sepi, kembalilah kekasih hati. Takkan pernah ada yang mampu. Hei Jel, Naon? Sok, sia jaluna. Rek ngaina ka aing sarua. Digawe sia. Oh, bisa kalian. Enak diborong kabeh ku aing nyeri hate. lah Jel, pan maneh teh ngomong teh bahasa Indonesia len atau Sunda ini mah? Keur nyeri hate mah bebas, Bos. Rasa cintamu. Jadi mana yang nurun, tong nurun ah, tuh seneng aja makan nurun mah. Ayo, Padian geus ngambek. Bae Balik. Yuk. Kado, nari tindihan. Yuk. Aduh, lamo. Ada. aduh Din, kamu yuk. Halo ya bisa, kayak ngadon ngawadang euy. Ayo. Jeli sama nurun, tong nurun ah.